sampurasun. Wilujeng enjing mitra sadaya tepangkeun deui sareng simkuring pun suci asti maulida tina program Warta Sunda TV. Sababaraha warta anu lebet ka redaksi Sunda TV baris didugikeun dina 1 menit kapayun. Pamirsa nyanggakeun miber salengkapna. Kadisiplinan kanggo siswa-siswi SMA Negeri Jatinangor supada siswa-siswi teh beki disiplin. Ti poe Senen tanggal 23 Januari 2023 bakal aya ngeunaan kabersihan kanggo sadaya murid SMA Negeri Jatinangor. Utamana micer runtah teh kudu ka tempatna tong micen di mana wae. Anu kadua ngeunaan kadisiplinan waktu kanggo sadaya siswa-siswi lebet ka sakola teh kedah tepat waktu sareng lebet ka kelas we kedah tepat waktu. Selain eta, kadisiplinan nu lainna we kedah diperhatoskeun. Contona nyaeta ngangge seragam sesuai poena, sareng ngangge sepatu hideung, sareng sajabana. Pamirsa, rupina musa kitu pidangan warta dina danggeut ayeuna ngawakilan AIS Pangampi Sunda TV, simkuring pun suci asti maulida, sejak amit mungkur amit mundur, ngedahampunten dina samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.